Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dulur nu aya di lembur, baraya nu di kota, takarasan ayeuna nuju di dapur karuhun aya Pak Haji Mision. Aya Pak Haji Aib. Ya, assalamualaikum. Ieu nuju karasan ieu teh nuju ngumpul, nuju nuang naon teh sampeunya. Sepan kulub sampe sarang gula kawung. Cai entehna mantapnya. Paip usum hujan kieu marawasnya jigana pami nuang naon eta teh sampe gula. Wah mantap luar biasa pokona mah tak kieu baraya janten bili aya nu hoyong kulub sampe mangga tinggal nyumpingan ka dieu ya ka dapur karuhun. Tuh, cai kopina tos siap, cai haneutna tos siap, tinggal ditinyu. Kumaha raosna eta Pak Haji Misawan? Wah, top marko top. Pak Haji Aib kumaha ya? Mantap pokoknya. Wah, pokoknya mantap tah ieu ye. Tah ieu seupan. Seupan naon eta teh? Godog sampe. Tah sampe kulub sampe sareng gula kawung tuh. Tingali meuni pedo tingali tuh. Pak Haji Aib oge meunikeun jeung Pak Haji Misawan meunikeun ka mantap. Jantan ke tos rada wengi urang ngadamel racikan naon Pak Haji? Rempah kopi. Tah ieu Pak Haji Aib ya sebagai peracik kangge kopi naon namanya kopi naon Mang Maip? Kopi rempah. Gelasna sabaraha Maip? 5.000. 5.000 pokona mah. Tah. Kumaha eta Pak Haji Misawan raraosanana kumaha eta? Enak. Wah, nikmat. Usum tiris hujan kieu mah enakna nuang sepan sampe sareng gula kawung atau napi gula aren tah kitu nya sambil siduru di hawu karuhun. Hatur nuhun baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.